Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui murid-murid Ibu sadayana di kelas 4 sareng Ibu Abila dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan murid-murid Ibu sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat nya. Amin ya robbal alamin. Dinten ieu urang masih dina pangajaran 4 dinu materi rupa-rupa pagawean. Ibu miharep di akhir pangajaran dinten ieu hideuk tiasa ngaregepkeun carita pondok anu aya dinu kaca 35 sareng 36 sarta ngajawab pananya dumasar kanu carita pondok tadi anu aya pakaitanana sareng materi urang nyaeta rupa-rupa pagawean. Tah mangga ku hidep dibaca aya hiji carita pondok ngeunaan sapatu hideung. Jadi silahkan dibaca dulu mengenai cerita pendek yang berjudul Sapatu Hideung. Dina carita pondok ngeunaan sapatu hideung nu aya di kaca 35 sareng 36 nyarioskeun kumaha eta anu namina Hadi di sakolana sok tara merhatoskeun peraturan nu aya di sakola nya anu sakedahna nganggo sapatu hideung anjeunna henteu. Teras aya oge rerencanganana anu namina Wiwin. Wiwin mah ka sakola teh benten deui cariosanana sareng Hadi. Hadi mah ngahajakeun nganggo sapatu nu sanes warna hideung. Upami Wiwin mah memang teu gaduh sapatu warna hideung. Janten duanana kenging dihukum nya ku bagian BP. Tah hukumanana anu nganggo sapatu salianti warna hideung kedah mersihan kamar mandi, sedengkeun anu rambutna gondrong kedah nyabutan cukut anu di sabudeureun sakola. Tah eta akibatna upamana urang henteu matu atanapi tidak mematuhi peraturan anu tos ditetapkeun ku sakola. Ngajawab pananya dumasar kanu carita pondok ngeunaan sapatu hideung tadi. Anu atos dibaca ku hidep sewang-sewangannya di bumi. Ayeuna pertarosan anu kahiji. Nah, Hadi paleng nganggo sapatu bebas, walaranana nyaeta kumargi kabita ningali rerencanganana nganggo sapatu bodas. Jadi ikut-ikutan ya. Kenapa Hadi ingin memakai sepatu bebas padahal harus hitam? Ya karena ikut-ikutan. Jadi dia pakai sepatu bebas. Yang kedua, sabaraha lami Hadi nyobian nganggo sepatu bebas teh? Saminggu nya. Tah anu katilu, saha anu ngalaksanakeun razia di sakola teh? Nah, ibu guru, bapak kepala sekolah atanapi BP. Nah, bagian BP nya anu kaopat, siswa anu kumaha anu karazia teh nyaeta anu nganggo sapatu bebas sareng rambutna gondrong. Salajengna naon wae hukuman keur anu dirazia? Aya 2 walaran. Anu nganggo sapatu bebas dibuarang mersihan jamban, anu rambutna gondrong rambutna ditorombolan dicukur sareng dipiwarang nyabutan jukut anu aya di sabudeureun sakola. Upami pertarosan anu kagenep kunaon Wiwin teu sakola? Masih emut? Kumargi teu gaduh sapatu hideung. Anu katujuh, sabaraha dinten Wiwin teu lebet sakolana? 3 dinten nya leres. Anu kadalapan, sabaraha urang anu ngalongok Wiwin teh? Aya 6 urang. 6 urang itu berapa orang? 6 orang ya.
Tah anu kasalapan naon wae anu dilakukeun hadi sareng rerencangan teh? Iya leres. Badami sareng rerencanganana palai mangmeserkeun sapatu hideung kanggo wiwin. Artosna nganggo artos kenceleng anu aya di kelas. Nah, murid-murid ibu anu paralinter nu soleh-solehah saatos tadi ngeusian pananya dumasar kanu carita pondok ngeunaan sapatu hideung. Ayeuna mangga pancen hidep nataan piwuruk carita hartosna dari cerita tadi mengenai sepatu hitam. Kira-kira apa saja nasihat dari cerita tersebut? Silahkan dituliskan ya. Kira-kira nasihat apa saja yang terkandung di dalam cerita tadi. Setelah selesai, mangga dikintunkan ke ibu. Silahkan dikirim ke ibu seperti biasa. Anak-anakku sekalian, murid-murid ibu sadayana kumaha? Tiasa ngerjakeunana pasti tiasanya. Mung di video wae materi urang dinten ieu. Mudah-mudahan urang tepang deui minggu payun kalayan kaayaan anu sehat walafiat. Begini wae, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.